ketiga. Awur awur di awur 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 ya punten soangna ditangge ku oke ditangge oke ngomongan soangnya ya iya bakakak lain sama kakak nya mohon si mau tina soang nyata kudu sini sauyunannya ya ini wah sok urang kawitan ye ujuk kalorati karuhun mapailacan para wali mapailacan para wali waris kebudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda sawer asli bismillah tamuwiwitan mugi Gusti nang tayungan Pak Edemna paling dia Pak Hajat paling dia mugi Gusti nang tayungan salamet tu pangantena ulah aya kakirangan ulah aya kakirangan amin ya robbal alamin mugi Gusti yang tayungan siap dalam hitungan ketiga awur awur di awur awur asa kumaha asa dua kala asa terpunggung nyebutkan kanut kunang wadah mana dah ulah masa mana mas kunang ya aduh ini dia mana kanutnya deh ya atas pagitan para penari maka diaturanan kanggo pares area maka kangge ka keluarga besar sadayana disterilkeun kanggo tuang langsungnya ibu camat maka diaturanan kanggo ngaluluban bu apa kanggo tuang leueut maka kelas paras manan we di payunan panggung mah dikosongkeun panitia kursi anu di payunan panggung biasa disebar ka saluareun lokasi acara resepsi. So, kami keluarga sedayana maka diaturanan kanggo mencicipi hidangan yang disajikan. Kanggo bangkayan keheula aiki antosan di dieu nya mohon soke anu bade tuang maka keras ieu kursi anu di payunan panggung biasa